pamerdi wa ana azkuru laka dina ilmu tasawuf nu di ruhan ku thariqah eta dibagi alam teh aya alamul amri aya alamul khalqi sakumaha dina Al-Qur'anul Karim. Jadi urang endek nyulusup ibadah ka Allah supaya rasa urang pindah atuh kudu dikanyahokeun heula jang pamindahanana. Urang di Zohir bae di Tangerang pindah ka Bandung. Eta Zohir pindah urang teh ti Tangerang ka Bandung. Kudu jelas dek di mana urang pindahna di Bandung teh. Apakah di perumahan, apakah meuli taneuh kapling dibangun ku urang atau di pakampungan. Supaya urang jelas pindahna teh ti Tangerang ka Bandung clek di ditu. Karak urang boga rasa, oh di Bandung teh tiris, ngan aya boga hutang mah hareudang bae. Kitu kewe urang ibadah ka Gusti Allah. Urang teh kuari ibadah zahir syariat ngaranna endek datang ka hakikat eta melalui thariqah kudu jelas heula pamindahanana. Jadi kudu nyaho alam, mana alam amri, mana alam khalqi. Engke di alam-alam hiji-hijina teh aya naon supaya urang pindahna jelas. Bukan kaharti. Geus lamun para aulia Allah bisa hiber kuari misalna ka Syria perkumpulan para nujaba atau asoib di Mesir pengkumpulan para asoib atau di Yaman para nukoba kumpulah rijalul gaib kemudian menuju ke Lubnan dipimpin ku seorang kutub moal nyalahan geus sepanjang masa dunia kewalian kitu bae. Ialah kutubna teh terketahui ku para aulia Allah saha nu jadi kutubul aulia saat ieu. Saha nu jadi pemimpin para wali saat ieu terketahui. Aya engke kitu kartu namana. Dikaluarkeun ke ku Jokowi kartu namana. Balik deui ka alam nembrak lah tuh kos gitu bah. Lumantak aya nu ndeu kumpulan di berbagai thariqah yu urang kumpul thariqah mah teu kudu musyawarah jeung para seton. Lantarannya nama secara gaib geus perkumpulanana leuwih kokoh tibatan zahir. Hanya atuh lantaran tama perkumpulan gaib urang mah can datang ka dinya atuh teh nyaho. Mantak ieu mah pengetahuan bae heulanan. Aya seperti kitu nunggu instruksi ti pemimpin. Lamun pemimpin Islam secara zahir khalifah, selesai geus teh aya ku ari khalifah. Pemimpin batin sepanjang masa dipimpin ku kutub. Dimimitian ku rijalul gaib. Rijalul gaib mulai pengangkatan wali Allah. Abdal naik terus. Nukoba naik nujaba, naik uropa, naik asoib. Gitulah. Naik engke kana mukhtar, naik deui kana imam mani aktob kakara. Kutub eta didampingi ku dua imam. Ngaranna jadi berarti perwakilanana imamani. Nu sabelah ngurusan masyrik, nu sabelah ngurusan maghrib. Nah, didinya boga anak dua deui ngaranna Mukhtar, wali Mukhtar 3.
Ieu adalah jang konsolidasi tentang keberadaan nyanalah humas. Ingat di kecamatan humas ge. Mulai langsung ka wali autad, opat wali autad ya. Untuk belahan opat jihad, yamin, shimal, masyrik, maghrib. Kemudian naik deui ka abdal 7. Lantaran ieu dunia teh 7 lapis, hari ge 7, maka segala rupa ge teu kurang ti 7. Ialah para wali abdal. Jadi geus rapi, birokrasi da teh geus rapi. Jadi teu melalui KPK deui. Lantaran KPK mah kos kitu kaayaanana, maka pemilihan wali mah langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sogok menyogok. Lamun bisa disogok Habib Rozak nyogok make Vespa butut. Iya teu bisa nyogok geus teu bisa. Kuari mah kulantaran Habib Rozak hayang jadi wali teu bisa nyogok, nyana nu disogok. Gitulah dunia kewalian. Sulit urang mun nyaritakeun dunia kewalian. Ieu mah sakadar babna we keur carita alam. Asalnya hobae. Jasana jan dipetak-petakeun ge ente mah tutunya hobae. Ieu asalnya hobae horeng kos kitu wali teh. Semantak sing hade beusi di lembur urang anu leungit berarti diangkat jadi wali. Ya teh lawe wali Rijalul Gaib kan leungit eueuh. Besi di lembur ente leungit aya leungit. Ternyata pamajikan. Leungit. Atuh balik diangkat jadi wali bocah codot. Wali. Kula boga ibu kula boga abah ngaranna Jahian. Ki Jahian teh keturunanana keturunan Banten keneh. Jadi kacaritakeun apa Ki Jahian mah tuh geus terus teh kudu dicaritakeun leungit bae datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna. Nah, di Jawa Tengah berbarengan jeung eta aya deui nu leungit kiai boga santri biasa. Leungit teu puguh kuburadana di mana. Kos kitulah ente berani leungit los. Los ente ngaleungit sorangan. Tuh nu ngangkat los. Rijalul Gaib. Sekali-sekali engke nembongan ka anak incuna. Besi engke kapanggih di Cirebon, besi kapanggih engke di Ampel, besi kapanggih di mana bae, cirina kieu ye. Dina dadana aya ieuan, telapak ngarjina ieu, dina ieu kieu. Geus lamun aya, oh eta lah Jahian. Oh, kos kitulah sekilas moal kuat urang mah. Sebab nyaah ka pamajikan. Teu cukup hiji pamajikan. Nyaah ka anak, nyaah ka sawah, nyaah ka anu. Wow, basi keneh di jero hate reke pusalian Allah moal diangkat jadi Rijalul Gaib. Kudu nu geus plong nanaonan nu aya ngan Allah. Tapi diangkat Rijalul Gaib aya nu teu leungit aya. Aya nu teu leungit biasa bae biasa eta mah hanya sebagian-sebagian jadi leungit. Gaib eta aya anu gaib zahir jeung batin. Oh, aya anu gaib zahir batin doang, gaib tina dunia. Aya ngan Allah jelema aya biasa. Terus diangkat naik tergantung kumaha kecerdasannya dalam mengarungi alamna. Iyalah. Kurang dek jaritakeun alam kewalian. Al-maf'ul min ajli al-maf'ul min ajli huwal musamma inda supya bi'alamil hikmah. Eta nusok dingaranan ku ahli supi alam hikmah wa huwa alamul asbab wal ilal. Eta ngaranna alam asbab alam ilal. Bi khilafi alamil qudrat perbeda jeung alam qudrat. Fa innahu alamul ibraz wal izhar. Eta mah ngaranna alam ibraz jeung alam izhar. Geus pa alamul qudrat huwa alamul amri wa alamul hikmah huwa alamul khalqi. Masyaallah. Jadi alam teh aya alam qudrat, alam amri, aya alam hikmah, alam khalqi.
alam khalqi teh ngan opat anasirul arba'ah unsur kolab ngaranna. Jadi urang lamun nyaritakeun latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul latifatul sir latifatul qafi latifatul nafsi latifatul kitu kolab teh anasirul arba'ah iyalah ngaranna latifatul kolab. Nah alam ieu terbuat tina unsur nu opat. Hiji unsurul ma'i, dua unsurul hawa, tilu unsurul nar, opat unsurul ardi. Ieu tercipta manusia teh sakitu. Jadi lamun eueuh nu hiji paeh jelema teh. Opat unsur urang diciptakeun teh. Ai sakabehna mangke lain opat mun dirinci mah ku urang teh. Lamun dirinci mangke lain opat aya 10 bakalna. Ngan ieu diijmalkeun cuman opat. Ngan ke ngabogaan be puru. Urang mas aya di alam khalqi mah kieu bae hirup teh. Ngabutuhkeun sandang jeung pangan. Sebab urang dibuat tidak unsur nu opat. Kadang butuh cai jang minum, kadang butuh dahar jang awak, kadang butuh taneuh, kadang buku hawa. Hawa bae urang paeh. Tiris terlalu tiris, papanas paeh. Geus kitulah, ieu lah urang ngabutuhkeun nu opat urang teh eta. Nah, nu opat ieu lah nu diurusan ku urang. Alam nu eta teh alam khalqi ngaranna. Nah ieu diurus urang supaya urang teh teu ngabutuhkeun di alam khalqi ka alam eta. Nembus urang ka alamul amri. Reged dina alamul amri eta lah anu berat. Di alamul amri teh alam anu gaib. Gaib nu aya di awak urang timimiti latifatul qalbi. Latifatul qalbi teh aya di bawah susu di dieu ayana. Nah eta teh nafsul lawamah. Irged ieu lah di alam amri, laum hawa makruh. Al-ujbu al-gibahariya az-zulmu al-kizbu al-goplah. Eta lah panyakit-panyakit urang dek nembus ke alam nu eta supaya bisa hiber kudu dileungitkeun lah eta. Dumantak sahapi jelema eunana nu deuk jadi wali. Ya teu menang salah saeutik aju marah bae, teu menang salah saeutik aju nyacat bae. Teu menang salah saeutik aju hayang bae. Deuleu mio hayang. Deuleu motor nu anyar teh naon gara Bib? Tuh, yang maha naon gara? Oh. Hayang malah dihayal-hayal. Atuh ngabageun bal bisa hiber. Bisa hiber ku motor. Aduh. Deuleu Innova hayang. Aduh, ieu tah eta nu ngaganggu ka urang teh tah. Set. Nu ngaganggu deui dina latifatul nafsi, nafsul ammaratu bisu. Al-bukhlu bodoh, koret eta gaganggu koret. Moal bisa hiber urang lamun koret. Al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibu al-bukhlu al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-godob. Eta anu ngaganggu ka urang. Satungtung eta aya di diri urang moal bisa hiber. Dina bisa hiberna katembak. Ayo cerita doang. Saya tuh kumaha deui. Bo, masyaallah. Dimulaian ku urang nata awak urang ku latifatul ruh, latifatur ruh. Jadi ayana nafsul mulhamah, as-sakhwah, al-qanaah, al-hilmu, at-tawadu, at-tobat, as-sabru, at-tahammul. Naik urang ka dieu ka latifatul sir. Di dieu ayana latifatul sir eta adalah nafsul mutmainnah, al-jud, at-tawakkul, al-ibadah, as-sukru, ar-ridha, al-khasyah.
mulai ditata awak kurang jadi orang lamun ngadenge kos gitu mah hese atupan mulaina hiji-hiji ari endek mah mulai ku ari tinggalkeun heula pamajikan aduh teu kuat cenah pugu 3 poe ge teu kapanggih puyeng atuh mah jadi wali paling ge wali mujbir sia atuh masa sih kiai kudu kitu pan Kangjeng Nabi ge apa ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi dicabok sih heula ku aing itu memang Kangjeng Nabi teh hayang sorangan dan teh Kangjeng Nabi perintah Gusti ye urang pandek nikah ge make hitung-hitungan kadukun sagala pan ngaran akur henteu wah tuh gedean pamajikan eleh jauh ka jadi wali kos kitu Bang hidup jadi wali mah pokokna mah bogoh kawin geus teu bogoh ge hayang kawin we geus pokona mah deuk beurang deuk peuting ulah nyaritakeun jam sabaraha bila perlu jam 2 nikahna jeung 2 peuting nu hadirna kuntilanak melulu tah ieu keur cerita alam emang kumaha gitu bu jadi urang teh deuk hiber ya keur cerita hiber we heulanan ja emang urang Indonesia maresep ka hiberan gitu pan eta teh panyakit nu ngaberatkeun dana dileungitkeun masyaallah mulai ku ari ti dieu latifatul khoppi nafsul mardiyah husnul khuluq tarku masyi wallah al-lutfu terus ditata ku urang mulai melalui keyakinan rodiyah ieu nafsul kamilah ilmu yakin urang ngaji heula di pondok pesantren 15 tahun 20 tahun karakna ku ari datang urang ti ilmu yakin ka ainul yakin ti ainul yakin geus kagambar datanglah urang ka hakul yakin datang mulai tidinya rada eungkeut urang teh digambar ieu urang kita ieu urang ieu ilmu Allah mulai set ngurung urang terus ngurung urang terus ieu ilmu Allah ieu sama Allah ieu gitu naon karana ilmu Allah sama Allah terus kakurung urang jadi urang hirup di mana bae ge kakurung ku ilmu Allah eta di kitu-kitu ge lamun ku urang teu ditata mah poho deui rasa maksudnya pindahkeun rasa ti alam kholqi ka alam amri supaya urang mun beunta nu kadeula Allah mun aya suara nu kadenge Allah lamun urang aya ngahirup udara nu kahirup ku urang teh Allah urang kumaha bae Allah rarasaan eta teh digambar urang seakan-akan tek titik tidinya ya aya ilmu Allah jadi urang teh ieu teh aya di jero ilmu Allah seakan-akan kos kieu urang teh asuplah ka laut tek lamun urang di jero laut ka hareup ka tukang ka sisi ieu ka luhur ka handap cai kabeh urang teh ieu teh kakerem ku ilmu Allah jadi kahareup ilmu ka tukang ilmu ka gigir ilmu ka sisi ka luhur ilmu ka handap ilmu supaya pindah rarasaan urang teh nu mantak lamun dipaksakeun kos kitu teh jadi edan dak loba jelema nu teu mondok norekat edan ulah wani-wani ente norek bakal edan kajen kumaha teu meunang manggih awewe ditumpakan edan ye mah nya torekat kos kitu tasbih badi bang baluhkeun ka dieu masalah jelema ilallah nya torekat kos kitu dipaksakeun teu meujeuh lah nyana dipaksakeun jai torekat mah ieu zahirna bersyariat ngan di jero syariat aya thariqah mulailah syariat eta teh dieusian ku thariqah salat di thariqahan puasa di thariqahan zakat di thariqahan haji di thariqahan kemudian nah eta teh syariat eta dibungkus dieusian syariat teh bungkus eusina thariqah untuk menuju hakikat. Jadi lamun aya nu ngomong kieu, oh itu pokona mah geus datang ka hakikat teu kudu salat. Mending digantung teh jelema. Digantung aya geus datang ka hakikat mah pamajikan ge atuh pokona mah 5 genep masalah. Ieu blon ieu jelema. Blon aya geus datang ka hakikat mah deuk dahar bae. Yeuh.
asli mah kudu dibabeteun ieu mah jelema ya. Terus kita mah teh syariat, ditata syariat teh ku akhlak. Takhallaqu bi akhlaqillah. Tah ditata di jerona mungkus thariqah supaya ikhlas ka Allah. Hese bae, mantep kudu boga guru mursyid nu nuduhkeun. Dek mindahkeun ti alam syariat ka alam thariqah menuju alam hakikat. Iyalah alam-alam ieu dicaritakeun ye ku Ki Musonib. Jadi melalui maf'ul min ajli pengenalan tentang alam. Sebab urang kuari bersyariat. Lamun urang naik dina thariqah, datanglah urang ka hakikat arif billah ngaranna. Halatun iza wasalal abdu sumya arifan billah, rarasaan lain deui. Pindah urang alam kadinya, pindah alam, pindah rasa. Urang ge perbedaan rasa eta teh kan seukur dongeng-dongeng doang. Urang mah pan kuari ye rasa kieu-kieu bae, tapi kan wali mah lain. Geus jana mah teu eureun-eureun lantaran jeung Gusti Allah rarasaanana moal daek eureun neukna marentahkeun bae ka batur kana kahadean, neukna ngalarang bae kana muka munkaratan. Jadi otomatis amar ma'ruf nahi munkar teh ya otomatis aya di dirina sebab eta nu diparentahkeun ku Gusti Allah sementara nyana asa bareng jeung Allah moal eureun-eureun nya nama amar ma'ruf nahi munkar kapanggih jeung saha bae. Nah nu mantak lamun jelema kakarak datang ka syariat doang dikhawatirkeun bergaul jeung jelema. Tapi lamun jelema geus datang ka hakikat moal aya khawatir. Sebab lamun jelema kakarak datang ka syariat doang, kakarak datang ka alamul khalqi. Nu mantak guru ye ngakhawatirkeun sing hade ulah bergaul jeung lurah, sing hade ulah bergaul jeung camat jeung bupati, sing hade jeung nu sugih, masih sing hadean lantaran nyanana akur alamna jeung si eta. Ya watir geus guru ge nepak kade ulah sok babarengan jeung si eta. Ulah jeung pamarentah ulah khawatir guru teh sebab gurunya ulun ieu budak ayana di alam khalqi sementara kabeh ge aya di alam khalqi mulai kuari nyana dakwah dibere duit bae alamna akur kapan alam khalqi mulai dakwahna dulur mun eueuh camat nepi kumaha nya dulurnya camatna aya bener patut dibanggakeun camat urang mah ayeuna lantaran beus sedekahna karasa ku kula. Cek masyarakat sia nu ngarasakeun aing. Aya di alam khalqi mah sing hade babarengan jeung di organisasi papada alam khalqi moal beres kejebur sia. Nyana aya di alam khalqi babarengan jeung bupati ti kejebur 100% ti kejebur. Nyana babarengan jeung kitu ahli partai di kejebur. Malah mah ahli partai mah ngan sakadati soledat nyana mah ti kejebur boleset gaguling. Terus naon deui? Ieu mah ketiban tangga. Hancur. Itu mah emang duniana. Kiai mah pan lain duniana. Nah, jatuh ketiban tangga. Ieu teh khawatir sesama dina alam khalqi mah. Tapi lamun geus kageser nyana ka alam amri, trak bareng jeung lurah. Ayo barengan jeung lurah. Lah, salat sia. Salat. Terus salat peprek sok wae. Bi cok lurah kitu. Ayo bar salat. Salat awas ya wae. Cok lurah aing mambung babarengan lah jeung cenah mah. Bualak cenah mah. Los ya daek hayu teu daek geus. Bareng nya jeung bupati. Bupati sia ka dieu. Duit teh sabar duit ka dieu kan. Jeung bupati kata sieun sebab nyana geus aya di alam amri.